Assalamualaikum sampurasun jorelat kacarioskeun si kancil teh kabur anu di udag-udag gogog tadi kusabab si kancil bade mentas walungan bingung si kancil teh kumaha cenanya bade mentas walungan anu sakieu legana gitu. Ari si kancil teh inget kungsi ningali budakna Pak Tani ngadamel rarakitan tuluy ditumpakan ke budak-budak Pak Tani teh kaemutannya ku si kancil teh langsung si kancil teh kumaha cenah ieu lumpat manehna teh si kancil teh kana dapuran cau terus si kancil tehnya dirinukan tuluy runtuh kurubung dijeka tuluy kumanehna teh digegelan si tangkal cauna teh ameh niat si kancil mah maksudna teh bade ngadamel rakit tina tangkal cau saperti kumaha anu didamel ku budak-budakna Pak Tani waktu keur hareureuy kitu tanya. Teu kacatur lamina si kancil teh meunang we nya menang seueur tatangkal cauna teh aya kana 5 mah kitu 5 tangkal. Tuluy manehna teh neangan akar sabangsaning akar anu laliat kumanehna teh sakuat tanaganya ditalian si tangkal cau teh diiket si tangkal cau teh dijajar-jajar tah atos ngajajar atos siap we lah atos jadi rakitnya si tangkal cauna teh ku si kancil teh bari jeung haheho aduh geuning capek nya nyieun rakit teh abong-abong bade kabur ya ngaburan si gogog make jeung hunag deui itu kacariosan si kancil teh aitos kitu ku si kancil teh nya digegel digusur kitu tah digusur kacaket walungan teh pas digusur ku si kancil teh nya digusur crug si etana teh si tangkal cauna teh kana walungan ari pas kitu diancrugkeun bari jeung dicekelan keneh kumanehna teh ku bahamna teh digegel keneh da ameh teu palid si tangkal cauna teh nuju nyepengan kitu teu kanyahoan da teu apaleun si kancil teh boh dina walungan eta teh seueur buaya teu terangeun si kancil teh nya ari tos kitu pas bade naek si kancil ari grubuk teh nya suku si kancil teh digegel eta ku buaya atuh reuas si kancil teh aduh naon ieu buaya maneh jeung ngegel urang si kancil kitu kacariosan si kancil ari si kancil ai ceuk Pak Buaya naon deui kancil maneh teh ku urang mah arek di payor maneh teh cenah jeung ku balad urang ai caur si kancil kieu keha teu meunang kitu Pak Buaya awak urang leutik Pak Buaya arek nuang abi emang wareg itu kacariosan si kancil terus abi teh
ieu teh lapar. Lapar tos lami teu tuang. Itu kacariosan si kancil teh. Tuluy si buaya nemang. Emang naon urusan maneh? Urusan urang? Lamun maneh lapar, pokona mah maneh wis katewak ku urang arek dilahap, arek dipayor ku urang. Itu kasauran Pak Buaya teh nya. Ari si kancil da keukeuh si kancil mah anu otakna pinter. Bari mikir manehna mah kitu tah supaya manehna teu digegel, teu dihakan buaya. Tuluy si kancil kieu ngolonya ka si Pak Buaya teh. Kieu cariosna si kancil. Kieu Pak Buaya. Urang kan leutik. Moal mungkin urang kabur. Sedengkeun Pak Buaya ageung. Moal mungkin abi bisa kabur ti Pak Buaya. Ayeuna mah kieu. Abi kaayaan lapar. Awak abi leutik. Lamun abi dahar heula, otomatis awak abi ngagedean. Awak abi seseg. Beuteung abi pinuh. Oke. Lamun dituang ku Pak Buaya, awak abi bakal werek Pak Buaya. Kusabab abi geus gede awakna. Ari ayeuna mah lamun abi dituang ku Pak Buaya, moal wareg Pak Buaya teh. Da awak abina leutik, coba kosong can ese tuangan. Itu saurna si kancil teh ngolo teh ya meureun kusabab mung digegelnya. Ku anehna si buaya eta nurut ka si kancil teh. Ieu saur buaya teh. Oh, nya nyacil. Lamun ku urang maneh ayeuna di dahar, urang moal seueuh da maneh leutik keneh can kausian dahareun. Ah, nyacil cenah. Tapi ke heula maneh kabur moal. Itu kasauranna si Pak Buaya teh. Tuluy si kancil ngajawab. Moal atuh Pak Buaya, iraha seorang kancil berbohong gitu. Gitu kasauran si kancil. Tuluy si Pak Buaya nyarios deui. Ah, awas ya kancil, lamun ku urang maneh dilepaskeun, yakin maneh moal kabur, yakin maneh arek nepati janji maneh. Kitu kasauran si Pak Buaya teh. Ai saur si kancil teh, yakin cenah urang mah, yakin. Moal urang mah moal ngabobodo. Itu tah kasauran si kancil teh. Tuluy si Pak Buaya teh naros deui. Tuluy kahayang maneh ayeuna kumaha Cil? Tuluy saur si kancil kieu. Pak Buaya loba balad kan? Tuluy si Pak Buaya ngajawab. Loba Cil ari balad mah mun can kadario. Cenah anu di ditu, anu di ditu, cenah anu di ditu. Loba Cil balad urang mah. Cek si Pak Buaya teh. Tuluy si kancil teh nyarios kieu. Ayeuna mah Pak Buaya geroan balad maneh kabeh cenah kadario. Oke. Ku urang arek dibere omongan supaya kasaksian ku sararea urang seorang kancil teh tara ngabohong. Itu kasauran si kancil teh. Teu kungsi lilanya si Pak Buaya teh. Tuluy we ngageroan balad-baladna. Tuluy ka kaler, tuluy ka kidul, tuluy ka wetan, tuluy ka kulon. Tapi da nya eta teh si kancil teh ngadadagoan di dinya teu kabur si kancil teh.
selaminya tekantos lami daratang we Pak Buaya. Ari pikir Pak Buaya, aduh gening bener cen si kancil teh euy henteu nipu ka urang cen. Itu cariosna si Pak Buaya teh nya. Tuluy tos daratang we nya buaya teh balad-baladna teh barujung alemprak sarurak. Cina mayor kancil mayor cina mayor ketua urang bisa dahar ngeunah cina daging kancil mah. Itu cek para buaya. Ari saur si kancil kieu, ayeuna mah sok ngajajar heula. Ngajajar heula cenah dugi ka ditu tuh, dugi ka tungtung itu cenah. Supaya ku urang dihitung ieu sabariji. Lamun geus dihitung kan puguh ya ngabagi daging urang. Ari teu apal jumlahna ieu buaya sabariji mah engke bisi aya nu 2, aya nu 3 kana daging urang. Gitu kasauran si kancil teh. Ternyata ku si kancil teh si buaya eta teh senang ngajajar. Jadi senang kitu tah ngajajar. Ku si kancil teh dipitah kitu. Tah, terus kitu si buaya ngomong, "Cil, ya urang jeung balad-balad urang geus ngajajar ya Cil. Tuluy ka arek kahayang maneh kumaha ayeuna?" Itu ucapna si Pak Buaya. Tuluy we nya si kancil teh nyarios deui, "Tenang. Ayeuna mah kieu kan urang lapar. Urang teh arek dahar heula di tungtung sungai itu. Tah kusabab maneh geus ngajalajar. Ayeuna ku urang dihitung heula hiji-hijina. Ameh puguh hitunganana ngabagikeun daging urang." Itu cariosna si kancil teh. Atuh para buaya teh beuki bungah ari dikitukeun mah. Ari cek Pak Buaya teh kario, "Oh sok Cil, lewat Cil. Hitung urang Cil, sabaraha urang Cil." Gitu saur si Pak Buaya teh. Tuluy nya si kancil teh naek kanu hiji bari ngitung cenah. "Hiji." Tuluy cek hate buaya teh kario ngaromongna teh, "Sok sia Cil cenah ayeuna maneh sing bunga, dahar sing ngeunah, dahar sing seubeuh. Ameh engke ku urang dipayor maneh dagingna gede." Itu cariosna si Pak Buaya teh nya. Padahal mah maranehna teh arek ditipu ku si kancil teh, da teu apal teh meureun nya si kancil arek nipu. Tah ku si kancil deh hitung we nya, "Hiji, 2, 3, 4." Jeung satuluyna ai teu lila si kancil dugi ka tungtung eta walungan. Slog we nya si kancil teh dugi kana tungtung walungan eta teh. Ari pas dugi si kancil ka tungtung eta sungai, si kancil nyeleukeuteup seuri bari melambaikan tangan, "Dadah Pak Buaya, aku pergi dulu." Cenah kitu kasauran si kancil teh. Atuh si Pak Buaya teh ngajarenghok tah cenah, "Hai Cil, kenapa kamu pergi? Hei Cil, kunaon maneh make kabur? Urang can ngadahar daging maneh. Ayeuna maneh kalah kabur." Gitu saur si Pak Buaya teh nya. Ari si kancil da puguh tadi niatna bade nipu. Kieu ucapna si kancil, "Emang saha nu daek dihakan ku maneh Buaya? Urang gayang keneh hirup." Baru lumpat si kancil ngabecir ngacir pokona mah si kancil teh lumpat anu kuat ngabecir supaya kabur manehanana kitu tah ti Pak Buaya.
Si kancil teh berhasil wetah kabur ti si pabuaya teh. Atuh si pabuaya teh ngalengis. Aduh, cina. Urang katipu deui ku si kancil. Alah si kancil mah bener. Aya cerdik cina otakna. Halo, ujang nyai beres dongeng nakang ilnya. Urang lajeng di dina dinten enjing tekenging hilapnya kasadayana mudah-mudahan sararehat dararamang tekenging hilap memeh bobona abdas heula gosok gigi heula supaya obo urang dijagi ku malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.